Reji teh. Tuh. Aduh. Ganteng nasawan tuh. Politikan kieu dah. Aduh. Baik kieu jam seberiji teh dah. Aduh. Terus paroe kieu teh dah. Si bewok ka mana si kieu teh. Biasa sok ngageing-geingkeun ka aing ngaganggu si bobol teh eueuh. Eta merasan ieu teh. Belum ditanyakeun ke barudak ieu mah dah. Sugan si Sablen daraikeun ieu. Urus-urus ieu tah. Eusian ke mah di dieu. Pinahkeun tong di ditu wae dah sarumpek kitu. Aduh, ya si Haji. Geus boga di tempat nu anyar. Tapi bangun karek udang sare deh. Mencurigakan ya si Haji. Kan? Sia teh bewok ke tadi atuh ka dieu teh bobol teh lah. Gara pada ka tadi ka dieu teh. Lain penyata di imah. Itu Oh, panikeun ngomikeun lah imah ieu keur urusan ieu. kunaon deui ieu imah tuh. Barudak ke lah. Eusian ieu di imah ieu. Oh, betrak-betruk yang mean ieu barudak ya. Oh, bantuan ke atuh ke mah. Oh, heuh, siap. Terus bejaan barudakna. Can nyata cenah bejaan dah karek udang gitu dah. Oh, Belum keneh ieu. bu anak itu bejaan di ka dieu. Heeh, bejaan heula atuh heuh. Oh, siap. Ieu mah geunaheun di tempatna, di usian barudak mah. Geunah di dieu mah lega tariis tuh kawi itu kebon geunaheun. Oh, Adieu jadi mah. bener geunaheun di. Oh, kitu urang bejaan heula nya. Heuh, bejaan heula tuh kata kitu. Kalakah sare deui si Haji. Aduh, sarena ge. Ka kitu deh. Bukan gambar Firaun euy. Ketika nyebrok deh. Ah, mah bener ieu mah. Nah, kan tak ngalamun. Kang, kuna ngalamun Kang? Ingat kasih ambu Kang ambe mayit teh. Kasih jalur hidup terus di Paraban dekat acan ku si ambu. Hah? Hayang bubur? Akang teh hayang bubur? Nah isi lain san hayang bubur. Engke lah ada mah bubur-bubur wae malah atuh wae hayang bubur mah. Aing mah jadi teu nyambung euy. Keur ngalamun kieu teh karak mingkina atuh ieu mah. Amin. Oh, di dieu geuningan. Kang aya naon Kang? Titah Pak Haji euy, parindah ka saung. Hah? Pak Haji aya karabi deui? Bagong. Lain larabi deui Pak Haji, titah pinah ka imah haji itu saungna. Kang, Pak Haji bade karabi deui pi warang ngalacau. Sanes ngalacau pi warang kaditu ngali. Aduh, geus kieu mah mepet atuh Kang, waktuna ngoeh kieu mah tah ngalacau mah. Si goblok beuki jauh ieu parahna teh euy. Di Parabanaon kumaneh tahrim meuni aduh eugeg kieu ning budak teh. Duka nyata Kang duka lalamutanana duka kumaha si Akang Sablen teh ujug-ujug kieu we ku abg ditaros teh. Nyata teu nyambung nyata. Oh, anu mah geus burit yeuh, urang pinah wae hayu ka ditu. Mangga. Atuh, ai bade nuar cau mah kudu mau peralatan ieu mah atuh euy. Si hese di ditu teh aya peralatan mah. Aduh, aing ngarieut ku si Sablen euy kudu kumaha ieu. Geus teu nyambung kieu euy urusanana. Ayo Kang. Oh, hayu. Ke. Ari si Sablen ngagadag naon? Parang lin digadag. Aduh, aing ampun ieu. Nya Kang bewok abu-abukan cek kuring oge nyanak kakas ieu nuar cau lain sanes nyanak baju. Tidak Kang lain pitah ngalacau. Kumaha akang we kitu mah hese nuar cau abdi mah hayang mikeun perkakas ka akang dah. Bae. Kamu tidak mulai si lagi.
Aduh, mau balik. Geus ah. Ini teh anu mah. Tepkeun si eta mah lah. Kumaha ku arek ngalacau teueur kalakah mawa baju. Ai Kang Tarmin, kumaha yang nyiem ah. Aing bingung ya ku makhluk hiji ieu. Atuh, ai arek pinah ka saung anyar mah tuh. Bejana tuh, bejaan tadi teh Kang Tarmin teh kitu mawa baju, lain mawa parang we ngalacau. Ampun, Kang Tarmin. Assalamualaikum kan? Aduh, mus kepluk dewa molor. Kan? Kan? Aduh. Non deui duh. Pokok geruah kitu duh. Yo, baru aktif kadang kan yo. Aduh. 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 Ayo. Lain itenya entak dikadieukeun teh. Sabab bieu imah teh kosong gitu ya. Rek dibangun deui ku Pak Haji teh. Dengan wayahna we ieu tah. Bebereskeun itu tuh. Ya kenteng meureun tuh bocor ome-omekeun. Para anak gitu tuh. Omekeun sok aris itu tah. Tuh, Kang Bewok, Kang Tahim. Pak Haji teh bieu teh lain arek rabi titah ngaruag, bieu ge nuduh-nuduh puguh ieu mah. Hanas abdi teu mawa peralatan, teu mawa bedog, teu mawa palu. Titah ngaruag lain arek rabi deui Pak Haji teh. Tuh, itu tuh kenteng omekeun tuh aris itu tuh. Citeh lain arek ieu ngaruag bebal omekeun kenteng. Lain imah ieu nu kudu di ruang mah ceuli sia tah ruang. Tawil perlu mah jarak kadinya. Oh, jadi mau paraan ya. Uang nyieun atuh ge mah nya kan. Uang nyieun teh nyieun para lah. Lain para ceuli sia tah kudu kututut. Urang hahanyiran jigana teh euy ceulina. Ubaran kututut isukan mah tutut lain keong. Geus nuki pedut matong didenge lah. Ayeuna mah ieu we tah tuh bewok. Awi ge kaluhur-luhurkeun tuh atawa ka belah dinya tah ame geunaheun. Si Tarmin belah ditu tuh sapu meureunnan. Jeung si ieu tah si Sablen deh. Cuma bener dah ieu mah ningenan bobal teh. Nuhun Baji. Tuh nya genah Kang Bewok Kang Tarmin. Kan sabanca tuh geus kita ngopi ku Pak Haji. Tuh di ditu dari kopina tuh. Isi bebal. Lain tah ngopi, aing teh lain, teh bebal. Itu bersihan tuh. Aduh, bewok uruskan itu mah ku lain ah. Biar aing teh. Ayo. Diharap aya tiang listrik kumaneh tangkeupnya. Tegang anu tinggi itu tuh. Nu hareupeun mantur itu tangkeup kumaneh kayaknya. Mohon Kang Bewok ieu geus angkep ieu teh. Mohon angkep ah ieu mah. Ini geus ayeuna mah ini si bewok, ini lah. Dra ieu aduh. Dieu aing mah teh haji teh lah. Tutut atuh ku tutut teh Sablen ah. Lain angkep. Itu nih di wetan keur ngalacau. Engku bantu ka temponing tuh. Tumpakan kumanehnya uruskeun Tarmin. Lieur. Asina ya. Tuh nya Kang Bewok teh ning Kang. Tutuduhan itu teh bilik kita diberesan paingan. Kang Bewok teh bilik kita diberesan. Ari Pak Haji mah cenah. Enak kopieun kalompat cenah. Ya kitu mah abdi bae beresan itu Kang nya. Heeh, tadi ge kitu. Oh, mah tuh Kang nya. Si lain. Tarmin, Maneh Jin datang deui. mau beres-beresnya ngawangkung jeung si itu. Heeh, aing ngalieur. Emang ge da keur kapongpetan ieu meureunnan doser ting naon itu teh si Sablen teh. Lain kumaha cenah ayeuna dipindahkeun maneh di dieu nya. Nyata Jin ting kita naon teh ka dieu. Ting ek domean sugan udah ditu. Dika lieur rek ngawangkungna euy. Terus maneh ayeuna rek kumaha tuh Tarmin? Istirahat teh Jin uing mah. Mau langsung digawe nya. Moal sukan. Udah genah sih ayeuna dina saung oge ieu. Ai cicing mah mending ada di dieu sih daripada di ditu mabalata. Nah, gawe nya Jin. Gaya tuh. Karunya sih nasi barudak sebenarnya.
modelkeun si Tarmin sare ge kuat tika digembrong reungit si Sablen ayeuna ngacapruk ceulina ka cocokan gaang bangun sing aya kahirupan we jang maraneh kabeh ku Putra Jin didoakeun. Pokokna mah tong hilap jang maraneh kabeh anu nonton YouTube-na di komen, like, and subscribe. Pokokna namanya Facebook-na diikuti, TikTok-na di follow. Kumaha barudak? Wow. Wilo wow teh. Wow. Telat. Kumaha balik.